capek cek urang ge mun tadi magatol madra tadi di ditu. Teuing, urang arek newak Damri. Naon Damri ngaranna teh? Tayo teh. Cah mare. Tah teu nepi-nepi gini kan dipegat teh lempeng we kumaha sih? Aing. Bae hayu urang kitu ayeuna mah. Kela aya angkot euy. Nya, hayu coba. Karek kan ayeuna. Tah, ari teh daerah naon? Boa suka ieu. Suka-suka we lah. Suka daleh. Ayo akan sampai di kota ya urang ya. Yang kota gedong baradak euy. Awang muni. Aing narek ka mana? Aing euy beuteung lapar, aing teh buka puasa jeung naon? Aing lieur. Aing mah aja sekali ka mana? Loba ieu keretek euy. Keretek teh wajah. Di lemur urang mah da keretek begitu teh. Kan salemur ya. Aing bohong aing. Cenah ka pasalam. Urang teh kan rek neangan baju ieu teh. Di mana nya euy? Teuing euy. Sugan itu ka hareup yuk. Tanyakeun. Yuk lah ka sana. Liar ya Allah. Iya, itu. Iya itu. Capek euy kan. Dulu aing. Mah atuh ieu teh cuk ka masjid heula kitu ge lah ka kaliwat teh unggul ka masjid teh. Perasaan can asar aya ningali jam. Make jam teh. Anu kieu kemang naon? Kucubung. Kucubung. Aslina kucubung. Euy. Kumaha tuh rek langsung wae dilanjut. Neangan baju. Duit mah wan teu. Alah heueuh. Atuh cingan nemponakan tong. Udud akan ieu mah. Tong beja-beja teu puasa. Bae we. Baiklah, ayo orang nanyakeun heula we. Masalah duit mah nomor 2. Ayolah kumaha we baju mah. Lieur di kota mah gararane teu ramah lingkungannya. Arudak. Barudak ada deuweung nyir aing kulilingan deur. Stoing tadina ngajak ka maneh kumaha? Lain dong ngajak ya sama ngajak ieu si itu terus si Popok. Ya, ngageun di urang paling wae. Tinggali da tempat ka kota teh gede lain leutik. Oh, gede aing teh ka lieur aing. Aing ciri. Ieu teh alun-alun heuh. Alun-alun naon? Alun soreang. Oh, soreang. Ayo tuh orang ulin tadi kan. Atuh sugana aya
jaya di ditu. Iya. Itu apalan gitu dia Pak dia. Nanya. Ah, kebenaran kasimpang taros kan ada. Pada kemaras teh tekan sangu goreng di mana? Tadi Padang puasa teh. Tapi udah lapar tuh. Boleh baju kata toko baju di mana, Bang? Paling itu. Tadi teh parantos paling itu ngalewat ka dieu ngan di ditu teh ka ditu ka dieu deui hese, Bang. Diterang teh tinggal. Luka ka paling mana tuh ya kan rada murah gitu. Mana tuh murah apa di mana ya? Terang, Bang. Nya serius nuhun ya, Bang. Kami mau yos pada ya. Makanan deui di dia. Di naon? Burit. Sudah bikin puasa. Ay, tadi nuang caw. Tiga monyet. Udah nggak mau beritain. Jam setengah genap. Ada jamnya. Nah, itu orang sekarang lagi lo beritain. Enggak. Iya. Nasi goreng. Goreng. Iya. Tadi itu kemana aja jalan-jalan. Ada lainnya. Toko baju teh. Ini gede. Lamun dipakai kandang sapi geus beak sabaraha ratusan meureun. Pakai istal aja. Kabanar urang we. Gimana batur mah bala lengarnya. Rek asup kage era nih. Era. Tapi orang tanyakeun we heula cobaan kadinya. Lamun era mah bae entong urang nanyakeun. Mah duit teh. Mawa Si aya naon ke? abi mawa 15.000 sesa ojek teh apa? Dipakai pengulangan rokok engko. Kumaha tuh mai meureun lah. Da moal beak 300.000. Ayo atuh. Dulur urang we itu mah. Kadulur ente? Oh, Boga dulur gitu di dia. aya saha celinglung deui. Jaki. Saha we yuk. Saha? Ayo we. Ararate wae di kota mah nya. Heeh. Motor di ieu anu orang tak eta geuningan tarik soalna teh. Ade aya itu teh kana. Paling mah dulu apa namanya? Teu. Tanyakeun lah urang katanya. Eta kasih ibu sugan dulu urang tanyakeun kasih bapak. Tah ieu gimana? Wawasan aya sepuh geuning. Banyak terus teh. Bau Ucen ngaranna Bau Ucen. Ya punten Bapak, pada ngawakal aduh damang. Lade tumaros mana Kang Ucen. Udah Kak, paling ini. Paling ieu. Oh, Nuhun pisan Bapak. Nuhun Pak. Iya. Salah. Itu kemudian. Amat. Alhamdulillah nepi gini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bang, di manten jak di tadi abi amek nungguan. Aduh lah. Geus diaret-aret ieu teh. Mang bae ganjang nih. Atuh salah di dieu tempatna. Mangga cari heula, cari heula. Ini jadi gubran. Iya. Kang punten pisan dia atuh. Kan hampura mau mele cai dah kuring ke puasanya. Nyata BG puasa abang ngan tadi. Tadi saung goreng naon. Hidup ah. Kacau. Si lain teh bade ka mana aja?
Datang jauh-jauh. Mulai baju bedung. Kayak baju beduk. Linglung di didinya. Ya hareup, nah anu tadi aya tukang parkir cengos teh ningan. Tadi teh nanyakeun ka tukang parkir. Mang, ai toko baju di mana duka cenah pirang terang. Apan manehna teh orang dinya meureun pas di apa? Di Sahrul. Narana. Aduh, oh baeng ke kurang diatur. Oh, Mang. Iya, Tujuan teh Mang di lembur teh rek meuli baju jang sima di lembur teu boga baju dulag gitu. Datang ke kota tadi ai duit murah, Mang ieu teh mantak teu bisa balik. Tuh, baeng ke orang gawe jeung urang, teh. Bae lah, asal bisa dia balik heula nya lebaran. Gitu, lumayan lah. Jeung meuli baju beduk mah. Lumayannya aya beres ka imah meureun balik. Musa umur hirup bebarengan jeung urang tapi mah poho ka urang. Yuk Tapi kenang-kenangan masyarakat mah. poho aduh. Kenang-kenangan di luhur, di lembur. Naon Di ieu teh? lembur, harinding mah. Kali ini Heeh, karena mah Budaya atuh. budaya mah. cing sadakeun Silakan ah. cing sadalang. Aya dua nih ya. Aya dua. Sok pecahkan heula Pecahkan heula. sorana. Ah naon ieu teh teu bisa mah. Dasar gajah. Nah salah kieu Alus saka cacing. Iya cobian. Cobi. Tah eta alus. Aus iya. Alus eta. Iya jeung urang mah. Buana apaan sajodoh? Oh, sajodoh dua. Aduh hatur nuhun. Urang endong di desa penting. Aya kahayang. Aya bisa. Ya, Bisa, boleh alus. Ampura. naon? Salena di luar. Masa udah dicai aja. Di luar kamar. Oh. Teh. Prakuk. Saya jeung pamajikan urang. bener. Ari si Ucup mah biasa di kanan me da dihareup. Itu teh, da kamari ke heuh. Pan pagawe ngurus mesi abah di kebon. Heeh. Oh, Ada di dieu mah teh usum me. Oh, Kuning, lain, sapi di dieu mah. Ngajujrung loba. Kemon ngabuburit teh neng. Sampai maghrib, kuih teh. Pulang terus maghrib, rek kuih neng. Pangwali atuh. Dari rasa terbaik dalam teh muda pilihan, hadirkan teh Suara ngawandi, rencangan. berbau besar langsung dapat Ternyata dia, oke, antar ke rencangan kuih. Ada yang belakang itu, si begal kan, di jalanan.